Anak nama ngopi dekat sini euy. Tapi aing teh boga duit na euy. Sarua komo urang mah. Bapak aing teh. Lain aing nama yang ge bapak aing teh. Jadi Wakapolsek jadi hese dihubungina. Ari bapak mah jadi naon ayeuna? Nemenin bapak orang atuh jadi artis. Wih. Naik daun ayeuna. Naik daun, hilut merem. Bapak orang mah tukang sampe. Sampe. Pan bapak mana teh ayeuna mah jadi tukang kendang. Lain, bapak orang mah tukang nyabakan ping-ping. Aduh, nya resep tah mah. Sok dengekeun lamun kendang ditabeu. Cabakan bah ping-ping nah, bah ping-ping nah. Cih, rada geulis teh tukang warungna. Ngopi ah. Neng, buatkan kopi satu nu hideung ya. Jika kulit AA tapi manis. Muhun A, kopina bade ngangge gelas apa make baskom? Di gelas atuh. Di dieu we lah ngopina resep sih aya Neng euy. Ah, si A mah bisa wae. Baru jam ada pengarah beli kopi ah. Lah, bilahan mah mana jamet geuk teh. Kajen atuh. Dewek tuh beja-beja di aya nu geulis. Mah pesen kopi acan. Geus lah tadi urang mah. Ah, aing mesen ah. Neng, mesen kopi neng. Kopi pahit tapi teu ngangge gula. Kunaon teu ngangge gula, A? Pan manisnya aya di eneng. Matakna, akang mesena kopi pahit. Yeuh A, kopina sesuai aplikasinya. Aduh, mana gelis pisan euy. Dasar tukang ojek edan bisa bae. Mending uing tukang ojek daripada maneh jajametan kolot dijonglokeun. Diajab meneh jadi kutil. Terus ulah pa ece-ece bersama gorengna. Neng, lamun milih mending milih saha? Tukang ojek gelo apa AA nu hideung manis ieu? Akang atuh. Ulah neng poma pokona mah ulah sing jeung si jajametan kena lamun jadian kena kita jajametan deui era ku tetangga lah mana menyerakeun. Ah, mana wae Neng mah, nu penting cukup. Cukup naon, Neng? Cukup sampai di dieu wae A nyariosna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelis-gelis teh. Bapak aya mau cemilan euy. Ai cemilan teh kadahara naon? Nya kadarahan jelema tuh. Jajan bae. Kamari menta kuliah, ayeuna menta jajan. Araraneh we cemilan, ari cemilan teh naon? Heueuh ari cemilan teh setelah 8 sebelum 10. Nah, yang kolot siap. Aduh, mules ting beteng teh nya tas ulin teh.